Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun nyanggakeun pidangan dongeng sasakala cai laut jadi asin. Zaman baheula aya dua jalma adi lanceukna ngaranna Subur, ari adina ngaranna Sabar. Kawas nu meunang nyetelkeun si Subur teh hirupna makmur, rea ketan rea keton, paca bakanana jadi sudagar nusok jual beli rupa-rupa barang ka manca nagara. Mun ayeuna mah meureun pangusaha ekspor impor, ngan aya hanjakalna kumedna leuwih ti misti. Sumawona merek maweh atawa jakat jariah, sakalian dipentaan tulung oge kudu boga karerepet hese kacida. Dina merena kudu bae aya beureuh, lamun nginjemkeun duit kudu bae dipulangkeun jeung anakna, mangka tara leutik-leutik eta teh. Ceuk paribasa mah teu meunang dikoet kudu keked we. Tuning beda jeung adina nu ngaran Sabar tea. Sanajan hirupna pas-pasan, malah bisa disebutkeun kurang sejahtera lah alias miskin, tapi masih bisa keneh daek tutulung ka batur. Komo kanu kalaparan teu ieu wani ngantep, teu sirikna huap hiji diduakeun. Katotol jalma sabar jeung tawakal tara kadenge aral subaha ngarasula. Boga lanceuk berat beunghar tara ieu dipake pananggeuhan. Keur mah eukeur ketang lanceukna kitu nya cap jahe merengkel ka hate-hate. Ari pacabakan sapopoe Sabar teh kana tani jeung kula-kuli neang ngan sahuap sakopeun. Parang hiji mangsa datang usum palia, usum tigerat sagala hese lantaran halodo panjang. Tatanen si Sabar gagal, sawah ngahgar palawija garing. Antukna anu susah teh lain si Sabar jeung patani sejena bae, meh sakabeh jalma ngarasa ripuh kudu ngurangan dahar jeung nginum, lantaran eueuh dahareun jeung inumeunana. Iwa jalma-jalma anu loba pakayana cara si Subur. Lantaran kapaksa ku butuh, si Sabar ngadatangan lanceukna. Maksudna tayalian rek lah-lahan nginjem duit atawa naon bae anu bisa dipake dahareun. Piraku sugan lanceukna henteu haat nulungan. Barang datang ka imah lanceukna disampakeun bubu dan haseum. Aya naon ka dieu? Tara-tara ti sasari. Lanceukna nanya, "Nu mawi Kang, abdi teh aya kapriyogian." "Kaperluan naon? Sok pok caritakeun buru-buru. Akang masih keneh loba gawe." Barabat atuh si Sabar nyaritakeun pamaksudanana. Duit mah eueuh, maksud teh eueuh nu nganggur. Aya oge ku akang rek dipake balanja. Jeung deui lamun ku akang dibere nginjem, rek kumaha mayarna?
Da akang mah jalma usaha. Sakur duit anu kaluar kudu balik deui bari aya untungna keur akang. Ayeuna mah kieu bae. Akang rek mere ka Adi bea 1 kilo 2 kilo mah lah. Sakitu ge untung. Sabab ayeuna mah eueuh nu haratis. Ceuk si Subur tatagnaker. Bari hatena perih leuwih-leuwih ti digerihan ku hinis. Beas teh ditampa. Lumayan keur ngaganjal-ganjal beuteung manehna jeung anak pamajikanana. Sugan 2-3 poe mah teu kudu mikiran beas. Pamere ti lanceukna ditarimakeun pisan. Tuluy bae balik ka imahna. Teu lila ti harita ka imah si Subur aya nu uluk salam. Akik-aki regeng bongkok kundang itek ku pribumi teu ditakon. Pok bae atuh aki-aki teh wakca balaka rek menta dahar lantaran geus 2 poe beuteungna teu kararaban sangu. Tapi jawaban pribumi matak nyentug kana hate pokna kieu. Nah, aya aki-aki nurus tunjung. Tohir teu walahir. Datang-datang ujug-ujug menta dahar. Ya aki, di dieu mah teu aya nu haratis. Mun teu boga duit kudu dibayar ku tanaga. Juragan, aki ge sanes teu ngartos. Kumaha tuh? Datos sakieu kayanana. Lempang oge jajarik jeugan. Tembal si Aki semu ngalengis. Mun kitu mah Aki salah alamat. Di dieu mah eueuh nu haratis. Pokna bari mendetkeun panto. Juragan, manit teu teuingan teuing. Ceuk si Aki bari indit. Les bae teu kanyahoan ka mana leosna. Teu lila ti harita aki-aki teh geus nangtung hareupeun panto imah si Sabar. Terus uluk salam. Ditembalan ku pribumi nu tuluy mukakeun panto. Pok pribumi nanya, "Aki teh nu ti mana sareng bade ka saha?" Si Aki nembalan, Lembur Aki mah jauh. Lalampahan 2 poe 2 peuting ti dieu. Eueuh nu dijuk-juk. Lempang sakaparan paran we. Nu mawi ka dieu Aki teh nedapi tulung. Manawi aya sih piwelasna. "Mangga Aki, carioskeun bae, manawi abdi tiasa ngabantuan." Ceuk pribumi darehdeh naker. Pokna deui, "Mangga kalebet atuh Aki." Sawios ujang Aki teh bade nyungkeun sangu manawi aya tos 2 dinten teu kararaban sangu. "Euleuh-euleuh Aki, karunya teuing. Mangga atuh kalebet. Kaleresan ari sangu bae mah aya."
Omong si Sabar ngomong gitu nate bari ngarangkul aki-aki teh teu sirikna dirawuk di pangku dibawa ka jero imah tuluy didiukeun dina amben. Sor sangu saboboko ngebul keneh kawantu kakara nyat pisan tina seeng. Sor piringna malah sanguna oge dipangnyukeun ku si Sabar. Si Sabar ngaharewosan pamajikanana supaya buru-buru ngisikan deui. Sabab geus tantu sangu teh moal mahi keur sarerea. Keun bae cenah teu kudu ngirit-ngirit keur isukan. Isukan mah urang usaha deui bae sugan aya milik. Sakalian bari ngabangbrangkeun anakna anu ti tadi geus garenghik bae hayang dahar. Pamajikanana Surti terus bae kacai bari ngelek boboko buntung. Budakna dibawa. Aki-aki daharna meningali med. Cacakan dengeuna nganjeng hulu asin ditambah sambal goang we. Sangu saboboko meni kari juruna. Tapi paroman Sabar teriuk-riuk keheul sumawona cua asa kasorok rejeki. Kalah Kak marah mai pedah geus bisa nulungan aki-aki nu langlayeseun. Rengse dahar aki-aki amitan teu bisa ditahan maksa hayang indit bae. Tapi samemeh indit mere pamulang tarima mun bisa disebut pamulang tarima teh mah nyaeta lulumpang leutik jeung haluna. Pokna ieu teh milik Ujang kudu ditarima. Da Ujang nu pantes narima ieu lulumpang teh. Ieu teh lain lulumpang samanea tapi aya khasiatna. Upama Ujang aya kahayang sebutkeun bae kahayang Ujang. Carana kieu lulumpang menta anu sakumaha pamenta Ujang bakal ditedunan. Ari ngeureunkeunana lulumpang teh auran ku taneuh saeutik. Sakitu bae ti Aki mah. Aki percaya Ujang bakal bisa mawana. Sanggeus ngomong kitu aki-aki kaluar ti imah Sabar. Les bae teu kanyahoan ka mana inditna. Teu beda ti basa datangna tadi. Lulumpang gewat dirawatan ku Sabar. Barang datang pamajikanana ti cai, barabat atuh dicaritakeun sagala rupana. Pamajikanana olohok, percaya teu percaya. Cing atuh urang cobian Kang, abdi hayang dahar anu ngarareunah atuh Kang. Henteu talangke lulumpang teh dicobaan. Lulumpang menta dahareun anu ngarareunah. Ceuk Sabar. Aneh bin ajaib. Halu nutuan ku maneh sorangan kana lulumpang. Teu sawatara lilana tina lulumpang teh kalaluar sarupaning kadaharan anu ngarareunah. Aya sangu ngebul keneh dina sangku. Mangka sanggu beas Cianjur, aya bistik, daging sapi, opor hayam, pais lauk Majalaya, sambal muncang kabuki Sabar katut lalabna. Lulumpang dieureunkeun ku taneuh sakepeul. Brak atuh Sabar sakula warga dalahar. Dahar ngeunah bala kecerakan.
Sanggeus beres dalaharna, sabar nitah pamajikanana supaya ngumpulkeun sakabeh tatanggana. Bisi aya beteungna ngongkrong atawa bisi hayang milu dahar ngeunah ngariung bala kecerakan. Ti harita sabar jadi jalma berat beunghar, imahna gedong, sawahna lega, ingon-ingona loba. Hirupna geus taya basa kekurangan deui. Sanajan kitu, sabar henteu poho ka purwadaksina. Harta bandana dipake amal jariah, tutulung kanu butuh, tatalang kanu susah. Munasabah upama kaimpungan ku jelema teh jadi panangguhan sarerea ka asup anu datang ti jauhna. Kabeungharan jeung kabageuran sabar jadi bukur catur, kembang carita. Antukna ka emper-emper kalanceukna. Si subur teh mimitina mah si subur teu percaya yen adina geus jadi jalma beunghar. Tapi sanggeus mineng ngadenge loba nu nyarita kituna, manehna mimiti percaya. Tuluy bae atuh tatan-tatan rek nepungan adina, sakalian ngayakinkeun omongan-omongan batur teh. Jeung deui lamun nya teh mah adina beunghar, sugan bae bisa nulungan di mana aya kararepet. Gancangna carita ki subur teh geus nepi bae ka imah adina. Ku adina ki sabar teh dibagiakeun tur dihormat sakumaha mistina. Sanggeus ngobrol ngaler ngidul, pok bae atuh ki subur teh nanyakeun asal muasalna nepi ka adina bisa jadi jalma beunghar. Lamun munjung ti mana, lamun muja ka saha. Abdi mah henteu munjung ka gunung, muja ka sagara. Sumabona ka jurig jarian siluman-siluman mah ieu mah aya bagja diri bae, rejeki dipaparin ku Gusti. Sareatna ngaliwatan lulumpang, ceuk ki sabar. Lulumpang naon adik? Barabat atuh dicaritakeun ku ki sabar. Ti mimiti kadatangan aki-aki nepi ka dibere lulumpang. Cing adik, nyilikan lulumpang aheng teh. Dasar ki sabar jalma hade-hate, teu boga pikir goreng kanu jadi lanceuk. Lanceukna dibawa ka kamar tempat nunda lulumpang teh. Kawantu lain lulumpang samanea teh, tempatna oge khusus di kamar anu rada lega. Sakalian ambeh laluasa dina aya pamenta. Peuting eta ki subur ngendong di imah adina. Basana kagok cenah isukan rek balayar mawa dagangan ka nagri deungeun. Ti dieu mah leuwih deukeut ka palabuhan. Jeung sono we deui cenah geus lila taya waktu ngarumpul ngariung jeung nu jadi dulur. Ari pangiringna jeung anak pamajikanana dititah indit ti heula ka palabuhan ngadagoan kapal dicai. Ceuk tadi oge ki sabar mah jalma hade-hate, lanceukna kitu peta teh. Teu ieu dipi aneh, sumawona curiga. Katambah-tambah geus apal kana pamake lanceukna. Anu sakapeung mah sok ilahar ngabedah adat. Disangkana nya bae sono jeung dulur nu matak atohna leuwih ti kacida. Lanceukna dipupujuhkeun, sagala kahayangna diteduna. Tengah peuting tara-tara ti sasari teuing ku jempling. Sapangeussi imah ki sabar sarare tibra lir anu disirep bae. Iwal ki subur anu memang
Tita tadi oge nganyilek bae. Hatena geus gilig rek migawe pagawean Juli. Rek maok lulumpang aheng anu adina. Rarancepan kaluar ti kamarna, culang cileung, aman. Lulumpang dicokot, tuluy dibawa kabur. Lain ka imahna, tapi kapalabuan. Guragiru naik kapalna nu geus siap balayar. Peuting eta keneh kapal cai dititah tarik jangkar. Isukna guyur di imah Ki Sabar. Lulumpang aheng leungit di teangan di kotek tak uleh henteu kapanggih. Barang nyaho lanceukna oge geus eueuh. Teg bae Ki Sabar teh moal salah lanceukna anu boga gawe teh. Kari-kari lulumpang leungit lanceukna indit teu beja teu carita. Geus bae teu kudu diributkeun deui. Mana kitu oge meureun lain milik urang. Sakieu oge urang mah geus pirang-pirang. Ayeuna mah urang kokolakeun bae pakaya anu aya nepi ka mangpaat. Ceuk Ki Sabar ka pamajikanana. Abdi mah asa kuteng teuingeun we boga dulur teh Kang. Ceuk pamajikanana Cumalimba. Keun bae da burung palung oge dulur sorangan. Ayeuna mah urang silih doakeun we supaya salamet sarerea. Ceuk Ki Sabar deui. Abong anu sabar. Kakocapkeun Ki Subur, kapalna geus ngangkleng di tengah laut. Hate Ki Subur bungah taya papadana. Teu panasaran ninggalkeun pakaya di lemurna oge. Sabab baris kagantian. Manehna boga lulumpang aheng, sagala kahayang baris tina kanan. Aing bakal jadi jalma pangbeunghara sadunya. Garentes hate Ki Subur. Barakatak atuh seuri. Aing bakal jadi jalma beunghar sadunya. Tempona dahar, brak sarerea dalahar, dahar ngeunah sukan-sukan. Ngan aya nu aneh, kabeh kadaharan teh beut henteu mirasa. Karasana calawera. Nah kadaharan teh beut kurang sari. Ceuk Ki Subur diinyakeun ku nu sejena. Nyanya nah teu mirasa. Bener tunguna cawerang kieu ah. Hoream ah daharna ge teu ngeunah kieu mah. Cing tanyakeun ka juru masak gewat, tanyakeun naon sababna. Ceuk Ki Subur anu dititah nanyakeun indit teu lila geus datang deui. Saurna teh juragan teu aya uyah. Tadi sateu acan mios teu kabujeng ngagaluh uyah heula. Janten sadaya kaolahan teh henteu nganggo uyah. Paingan atuh cawerang. Geus montong loba omong. Ayeuna teh njokeun ku sarerea. Kula rek ngadatengkeun uyah. Ceuk Ki Subur. Ku siwel ngaluarkeun lulumpang tea jeung haluna. Lulumpang, menta uyah. Ceuk Ki Subur. Harita keneh halu nutuhan ku maneh. Teu lila tina lulumpang kaluar uyah bubuk. Kabeh nu aya dina kapal pada helok. Ki Subur seuri ngagak-gak bangun nikmat. Paratos juragan,
sakit oge cekap. Kang kunaon uyah seueur-seueur teuing juragan atos. Cek juru masak. Ngadenge omongan juru masak itu bebae Ki Subur balem. Kumaha ngeureunkeunana? Cenah Kudu diawuran tanah. Alah sia. Mangka memeh indit teu mawa tanah. Di mana aya tanah di tengah laut? Ki Subur dumadakan gemper. Tanah! 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 Ki Subur gogorowokan. Nu ngadengekeun rungah ringeh teu nyarahoan maksudna. Neangan mana sakepeung? Keur ngeureunkeun lulumpang geuwat. Tanah! Ceuk Ki Subur deui. Ki Subur deui. Hayo. Nyarita kitu. Buriak atuh jelema teh arindit nareangan taneuh. Alungkeun ka laut lulumpangna. Aya anu ngagorowok. Motong! Pabrik duit eta teh deui sia. Ki Subur morongos. Di mana atuh aya tanah di kapal? Kapal sakitu bersihna. Apan biasana tong broning aya tanah. Katenjo aya kekebul oge. Ki Subur nyarekan lak-lak dasar. Kapal salilana kudu katembong bersihna. Lulumpang teh terus digawe sorangan ngaluarkeun uyah bubuk. Bekilila uyah teh beki bae minuhan kapal cai. Kapal beraten ku uyah. Jalanan oleng. Antukna lep bae karem ka jero laut. Jelema pating koceak menta tulung. Tulung! Tolong, Gusti tolong. Tolong. Bororaah nulungan batur masing-masing nyelametkeun dirina sorangan. Kapal karem kabeh penumpangna kaasup Ki Subur jeung kulawargana. Taya nu salamet. Ari lulumpang aheng tea ceuk dongeng mah nepi ka ayeuna oge terus bae digawe teu eureun-eureun ngaluarkeun uyah. Nu matak cenah cai uyah mah asin lantaran ngandung uyah tina lulumpang tea. Wallahu a'lam. Cag hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.